sing sing penting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jauh supaya no pinuh ku kaendahan ikan asih no mungkara duaan ngombar lamunan pewe kaya bapak haja hayang hirup sauyunan hanjaka nikmat durian tersangka bet bisa pegang horeng miyo ni balebat bapak haja ngon ukur mata tibala tangan tainga ibu cici ku hari yana asik kuring nu dibikin tanya gering leungit anu bage horeng peti panung tunga peti harita anu mawa kabagjaan kadedeh rajang katresna baru akay anu bage hese maparerekeunana hese pisan rek janglarna nyeri pari salawasna panota kunaon tega bapak Aceh horeng tos aya gentosna kapayun cenah jeung teh aturan bapak RW akay miwah ibu bapak haja ibu haja panganten istri panganten pamangken Bapak Asep besan miwah ibu waktu patuk carita mere
buka endahan pikeun asih numung garang duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyuna hanjaka nikmat durian ku sangka abet bisa pegang horeng miung niba-leba ngan ukur mata tibelah tangan tainga ibu haja ku hariana asik kuring nu dibikeun tanyana geuning leungit horeng pati panuntungan penting harita anu mawa kabagjaan kadeudeung rajang katresna hese mapa lerekeunana hese pisan rek janglarna nyeri perih salawasna panutan geuning sulaya bapak hajat ibu hajat horeng tos aya gentosna panganten bapak teh sarkip aya oh wilujeng pias sagala paningan Kang Adi anu bagus katambias ge panginten angin asih nu bihari Bapak era akae kapayung adai ngalusan diri panganten istri panganten pamagot pias-pias sagala paningan Bapak adik saderek abdi katambias ge panginten hareup kana pangarwe akay urang sing jadi utusan panganten istri dan harapan Kang Adi anu bager urang sing jadi utusan da Kang masya sok nek datang asih anu di hari
Ibu Haja alim jadi laib diri wa itu kaparayun asok nyalalawer di antos sadayana ayo panganten di antos sawerana panganten lakuni jami utama Abah Adi eku sasama sepasi diganyaksi diri abdi miatias segala peninggal kata mebias gepanginatun angin asih nubih hari tedei ngelusa diri sanajan diritik ngasa pasti abdi alif laib diri harapan kiwari ukura harapan da benteng di langit masih baranang harapan suka nasing jadi utusan da engkau masih osok niang datang aduh mata baur lamun diri panganten nyawer panganten pabakar sanajan diriti ngasa pasi panganten aya abdi panganten alif laib diri atur nuhun panganten kumaha celmang itu harapan kurang asing jadi utusan dagang masih asok datang harapan Kang Adi anu bager orang asing jadi utusan dagang masih asok neangan aduh mata paur lanjur sanajan atur diri nuhun Pak Adi tinggal sapasi Kang Adi anu bagus alim menjadi laib diri atur nuhun Kang Adi sing awet umur mun tulus mah mun tulus pananya peti anu mana Bapak RW Akai Ibu RW Akai anu bager haturan deui ka payung duh diri mah panganten istri masih cari ngaji masih eling barang penting Kang Adi anu bager masih eling barang penting
Mah tati Bulan Mama Ella. eta Pak Adi masih kena semangatnya. Masih kena calingernya. Sobat Sarang salira Pak RW AKS bola haja saha anjeun saha namina Ibu Yaya anu bager sae rupina oyong kena panganten istri anu bagus saha anjeun duh aduh saha namina panganten pamaget salira kagungan saha kasete kapinapin aduh saha anjeun saha Bapak Raka nya saha anjeun mana di mana Ibu RW AK yang bagus lembur anjeun duh aku saha namina salira kagungan saha bagarate kapinapin aduh Ibu RW akai saha anjeun ibarat kain bager dianggap palang dianggap pagar Jayanti wah itu anu bager pagar Jayanti ampun teuing rek bela ama wah itu anu bager ula kapalang rek bela ulah kapalang ibu hajat anu bagus aya ibu orang silih bela hati ampun teuing pangeret anu baronat namina usuk kanana yang endang anu bager namina usuk kanana salamatnya akhirat nagara mah nagara katutesina salamatnya akhirat mama mano bager nagara katutesina kuraos mah bos mano bager buah kadong-dong
kosang sokomo buah kosang wa itu anu bager Romaos mah mama Ella anu sabah Romaos abdi maawon pamogi ulah moyokan Abasari sepuh abdi pamogi ulah moyokan sok wa itu atuh kapayun kincir ngait kana regang kumaha ngodayanana pikir ngait kasaurang kumaha mah ngubaranana Baga urang sasarang macet seni kabung kasanian tuturunan sulada sawawata hari kasenian tuturunan sulada sama wawata asih munggaran Bapak Anda anu bage anu mawa kabagjaan Pak Anda kapayunan jadi implengan dina peti pangantenan aya Bapak Anda mustika pegat panda kapayun heula katilas raheut gudawa aya Bapak Anda rasa ngoleang Bapak Anda diri asa kumalaya aya Bapak Anda atur nuhun Bapak sing tamal-tamal rezekina amin asti munggaran mastikeun wakeuh ngalengkah panda tunuhun ayasna napas mangkek pasrah sumera atur nuhun Bapak Anda anu mana nyarang kabunga nah bakal kacek dina sejarah
saha daya karena no puguma gening panjang duriatna wa ito kapayun cenah wa ito loba pamalang najan diri diruruti najan raka disangsara tebela rasubah pinuku karumasa Asim ngagaran anu mawa kebahagiaan jadi imah dina putih mustika pegat katilas reget budawan rasa oleh diri asa kumalaya curi mapa maksakeun wegah nelaka heas ngadepes barengan pasrah semarang papasangan dua anak jurang kabungan naha baca tatina saja tapi kiwari kadada yang sirana dura putih kan ukur karya asna najan arah subahan hatina nopo geni panyajan duriatna malaksa kepalintengan babalean pangalusna sanautikan tunaran kasayan
kuning mah jalmi utama dipitina ku sasama. Si mungkaran cipendang anu bager anu mawa kabagjaan jadi impengan dina peting pangantenan mustika pegat PRW akai katilas rahet gumawa rasa ngoleang diri asa kumalaya juring kang lempang masakkeun wakah nalangkah heasna napas mekar pasrah sumerang papasangan wa itu ranggana kabuna ibu hajat nah baka kecatan dina sejarah kudu sumujud sambahan pikeun di dunya iwalati indung jeung bapa geuningan iwalati mah indung jeung bapa sabab indung anu ngandung ibu ini ibu hajat pan bapa anu ngayuga pan indung mah eta anu ngandung pan bapa anu ngayuga atuh geuningan anu ngayuga sampaheuna pikeun di dunya kang anda miwah ibu iwalati indung jeung bapa sambaheun pikeun di dunya geuningan ibu ini ibu hajat iwalati indung jeung bapa sing getol kana ibadah dulur bisi urang loba salah sing getol kana ibadah kang anda anu bagus bisi urang loba salah kapayun janajang deh
sebedi mah ngomong alik leung abojena bos Aden aya bos Aden Kang Usen anu mana Kang Usen aya abojeng abi goreng sebedi nyanyari dengan geningan Kang Usen anu bagel sebedi nyanyari dengan aya Kang Usen kapayun kapungkur abdi ka Bogor ayeuna kalawil-lawilian atuh kapungkur makang Usen abdi ka Brong-broy ayeuna kanyanyarian Kang Usen anu bakti kanyanyanyarian aya cenah Kang Usen kapan abdi Kang Usen kapan abdi minta jahit Kang Usen kunaon tadi cangkiran geningan Kang Usen anu bager tadi cangkiran kapan abdi minta jangan Kang Usen kunaon tadi pikiran kunaon mah Parwe Mulyadi tadi pikir aturan Abah Haji Bulawak Kamuli Abah sok atuh tadi ngepelan heula atur nuhun abahnya atur nuhun bangga wilujeng ngaitkan pikir moal balik usah bola sapanjang Abah Haji atur nuhun urang kumalar lelah mama sapanjang urang kumalar ulah kendak Kang Anda nya istian Kang Anda aya kapayun ilmu tutut Kang Anda anu bager ilmu tututnya siar aya Kang Anda no awon wajib disinglah geningan Kang Anda saderek abdi nu balageun wajib disinglah aya Kang Anda haturang sia meme ngamparkeun kasur sama heula digalarkeun hatur nuhun Kang Anda sia meme mah nyebat pitutur pek riksa badan sakujur pek riksa badan sakujur Kang Usen deui anu bagus wayang tema wayang teh piraku wayang jadi paku ajan geningan Parwe Mulyadi sebebeh di paku aja
hatur nuhun. Tadi aku aja. Tadi aku Kang Usen. Aku aja. Kang Usen deui anu bager. Bapak jemaah. Bapak jalan kabis bul. Mesir kupat dagona. Mesir kupat di agona. Mas Gun anu mana? Mas Gun abdi rek wangsul. Mas Gun kapayun ulang upat ka awonan geningan. Mas Gun anu mana? Mas Gun ulang upat ka awon. Aya Mas Gun haturan cu. Apa nael aya apa nael ngalayana apa nael anu mana ngalayana anu embung apa nael kapayun Aadis aturan kapayun heula Aadis aya Aadis sanajan mah Aadis sanajan ditulak tali Aadis kapayun moal pokok jeung areuna geningan Aadis anu bageng moal pokok jeung areuna aturan kanggo Aadis sanajan Aadis anu bager mamah teh digunta ganti Aadis moal pohok kasalira geningan Aadis anu bager atur nuhun nu kasuhun Aadis atur nuhun sapanjang mah Arahman anu mana Arahman aya Arahman anu mana Arahman aturan Arahman kapayuna aturan kanggo Arahman sanajan ma Arahman sanajan digunta ganti Arahman moal pohok kasalira geningan Arahman anu bager aturan sawe laguna aya cenah Arahman kapayun kembang wera Arahman kembang wera daun turi Arahman aya hayang leung wongan wae aturan kanggo Arahman
peraku diri hayang rerajangan wae arah mano mana hayang rere jangan wae halo goresan hati salawasna tanda tanya neng de Fitri anu bageng nah ayak kene neng Ayu anu bageng kadedeh katina abdinya aris kana jurang anu nista nende Fitri anu bageng jarita batin pinuh ku karumaos neng Ayu pinuh ku karumaos hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa kang arepin salon sigana mah abasari sepuh abdi moal biasa sasarengan deui leuwih hade yuk urang papisah wae katampi kadedeh salira apar akase popeng kanya salira do angin peting panepikeun rasa gurih cinta anjeun jeung ngedalekeun ka salira anjeun rarai anjeun ngancik dina ate kuri pungkom tajur hala katampi kadedeh salira ibu hajat bapeng ono kanya salira goresan hati salawasna tanda tanya nah ayak kene kadedeh katineng abdinya aris paera teh hari
kana jurang anu nista jerikna batin pinuh ku karumaosan Masna Yaga medalu migar anu bager pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa sigana ma abani moal tiasa sasarengan deui leuwih hade yu urang bapisah wae mama Ela anu bager tapi kadede salira neina anu sayang jang deh anu bager katampi kanya salira duh angin peting panepikeun rasa kuri cinta anjeun paerang tahari jeung ngedakeun kasalira rerai anjeun ngancik dina hate kuri wa ito anu bager katampi kadede salira Masna Yaga medalu migar anu balalager kanya salira aya cenah wa ito kapayun ucaplah panuteguna di jauhan ku dirina sabab yakin balukana babandon dinu kawasan mere mawe kasasama silih asih babajat jeung upama lakuning jami utama dipitineng ku sasama goresan hate salawasna tanda tanya nah aya kene adalah Ridwan anu bager gadeuh batineuh artinya Aris Jang Dedi kena jurang anu nista cepangka anu bager jerikna batin pinuh ku karumaosan jang deh pimpinan medalu migar pinuh ku karumaos hirup abdi teh abah nimong pinuh ku noda jeung dosa neng de Fitri anu sayang sigana mah Kang Arepin salon moal tiasa sasarengan deui jangdang anu bager leuwih
hayu urang papisah wae Kang Daya Kang Oma ketampi kadada salira Mama Ella anu bagus kanya salira waktu penting harita hate asa sugema penting anu mimiti anjeun urang ngahiji penting harita anjeunna terus ngasapan sakujur tina awak teu aya nu kaliwat sakujur tina awak teu aya nu kaliwat dedeng enggal-enggal gerak-gerak ulah dilamikeun enggal-enggal regepkeun hate urang hijikeun ulah dilamikeun deui anjeun abdi ngahiji penting harita si Aa terus ngusapan sakujur tina awak teu aya nu kaliwat sakujur tina awak teu aya nu kaliwat dedeng enggal-enggal gerak-gerak ulah dilamikeun deui enggal-enggal regepkeun hate urang hijikeun ulah dilamikeun deui anjeun abdi ngahiji penting harita anjeunna terus ngusapan sakujur tina awak teu aya nu kaliwat sakujur tina awak teu aya nu kaliwat haturan Bu Hajat disarengan ku pengantin keluarga besar Ibu Hajat Bapak Hajat sesalasi apa ayo apa sawer apa sawer ayo apa saurna apa kapayunan apa kutepira urang duaan kang tuang cikur ngaredok lencang digejrot coe tebatu aduh letep pengan mutu apa kapayun apa lu atlet nurutu kesangkang sehalada rambai belahan rada peureup matak meredeung aduh nikmat abah karedok kencang la seha lada menilada la seha lada menilada la seha lada menilada la seha lada menilada abang nyanggakeun karedok lencang ieu abah sayang deui abah piraku teu kabitang karedok lencang karedok cinta sacoet dua gesiling luapan
janten kabacaan karedok lencang karedok cinta najan sederhana dituang mirasa janten kabacaan. Hayu abah bade mau lihat abah sawer abah. Oh makan dulu habis makan nyawer bade naon ieu abah laguna abah sok kapayun abah. Taca di sawer bade di panggil wae abah. Ayo kapayun. Alah abah sok laguna naon abah. Abah. Halo. Katamu dulu diriku di nomor 1. Itu dusta saling bersama di hari tua. Saling cinta tetapi setelah kaya berharta. Kasih keluarga besar Ibu Hajat Babaca. Pengantin di atas pengantin. Kita berdua kau anggap diriku teman biasa. Pasukan dapur di atas pasukan dapur. Sama penunggu rumah saja. Katamu dulu diriku dirimu satu. Itu dusta. Dulu kita berencana bagaimana dapat lari dari istri tua. Ingatlah saat bersama ku korbankan apa saja demi kita berdua. Dulu kita berencana Ayo nenek juga nenek ditunggu bagaimana dapat lari dari keluarga besar apa? kemiskinan. Ingatkah saat merana ku korbankan apa saja demi kita berdua. Katamu dulu diriku dirimu satu. Itu dusta saling bersama mengenai hari tua. Itu dusta. Pengantin anyar diuk ngarene menang dandan direnceng-renceng. Geus biasana da ilaharna menang ngagonjang ku salerea. Dina poe harita manena keur bahagia tepak toe lagi gede pisan dunia asa nu duaan. Dina poe harita manena keur bahagia tepak toe lagi gede pisan dunia asa nu duaan. Panganten anyar diuk kare
asa nuduaan dina poe harita manina keur bahagia tepak toy lege tepisan dunia asa nuduaan. Sebotol minuman gara-gara sebotol Ibu Rosnya Ibu RT Kaparayun atau mau uci aya Kapayun mak araya tapi ketingali mama puntennya percaya Kang Adi mah si bager eta mah tiba lagi sok neng laguna sebotol minuman segara-gara ya. Cek. Aturan Bu RT Ros. Apayunan Bu RT? Ayo Bu RT Abah. Abah ayo Abah. Hoyong disawer ku Abah. Neneng hoyong disawer. Ayo Abah. Gara-gara sebotol minuman Abah jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Ibu Ros Kapayun Ibu Ros botol minuman yang mana dia Ibu jalan Ros sempoyongan. Hobi anak muda sekarang Ibu Ros yang mana ke depan Bu Ros katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Ibu Ros kemana Ini Ibu Ros apa enaknya minum sampai berbotol-botol. Ibu Ros sayang Gara-gara sebotol minuman yang penting sempoyongan. Bu Ros sayang anak muda sekarang yang penting botol katanya. Buat Mama Ros asik asik pusing karena minum-minuman. Pala pusing karena minuman, badan resek karena minuman, uang habis karena minuman. Akhirnya kesana sini ngutang. Ibu Ros Mama Ros Kapayun pusing karena minum-minuman. Sadarlah oh para remaja, bangunkanlah cita-cita atur nuhun Mama demi Ros kemajuan bangsa. sok Neng Dede Fitri Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. kalau lagi kumpul-kumpul pasti ada Bapak Adi, botol. Bapak Adi Tambah lagi sebotol lagi. Idih apa enaknya minum kok sampai berbotol-botol. Gara-gara sebotol minuman sempoyongan. Mau Uci Hobi anak muda mana Mau Uci Kapayun yang penting botol. buat Mau Uci pusing karena minuman Mau Uci aduh pala pakir pusing karena minuman Mau Uci badan rusak karena minuman uang habis karena minuman. akhirnya kesana sini ngutang. Mau Uci di Antos mah
pusing 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 karena minum minuman. Sadarlah oh para remaja, bangunkanlah cita-cita demi kemajuan bangsa. Buat Pak Uci di Antos. Pak Uci kapayun mah. Biara domba teh dua, domba bikang dua nana, ayeuna geus ngalobaan. Buat Pak Uci. Aranakan kabalad-balad di desa, kaduhur Anu di lembur. kage ulah heran, ulah nanyakeun jalurna, bisi jadi masalah, bisi jadi fitnah. Pak Uci. Ulah turut campur sabab domba Kuring. Domba kuring di angon-angon ku kuring, di paraban ku kuring, anak nage anu kuring. Domba eta domba kuring di angon-angon ku kuring, di paraban ku kuring, anak nage anu kuring. saha jaluna, Buat Pak Uci. mana jaluna, saha jaluna, jaluna mah domba adu asal Garut. Dedeh-dedehna kerenya ahnya ahna, liri ibarat kabentar ku gelang. Anjin selaya cinta, anjin mi dua kasih, lir ibarat temenang kenya hati kuring. Cinta-cinta na kuring, ari di kieu-kieu mang gering aku ngalayu. Tumari mama, tumari mah, karena takdir tiang widi meren kuring jeung anjeun lain jodona. Dirasa mah hayang dendam, dirasa mah hayang ngabales, kan nyeri hati kuring kamanena. Duh ketengah-tengah kire dedeh-dedehna, kirenya ahnya ahna, lir ibarat ka bentar ku gelang. Anjin selaya cinta, anjin mi dua kasih, lir ibarat temenang kanya hati kuring. Sacinta-cinta kuring, ari di kieu-kieu mang gering nantu ngalang layu. Tumari mama, tumari mah, karena takdir tiang widi meren kuring jeung anjeun lain jodona. Dirasa mah hayang dendam, dirasa mah hayang bales, kanyeri hati kuring kamanehna. duh ku tengah-tengah Gerdedeh-dedehna, gernya ahna, lir ibarat kabintar ku gelap.
wilayah cinta anjeun di dua kasih lir ibarat benakanya hati kuring sacilata na kuring ari di kieu mah geuring na tu kalang ayu tu bari ba kana takdir